Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampurasunun. Alo mang sadayana di mana we ayana, di mana we linggihna anu satya satu manco di Garuda dina lalaga bade nengetan acara hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda anu mana dongeng Sunda bade dipedar ku Mang dina carios Randa Bengsrat. Randa Bengsrat bade nyelaskeun carios anu katunda dina dinten kamari kiwari bade majeng ka bagian anu ka opatna gitu tah pamirsa. Dinten kamari ka diluna ayeuna bade nyambung kanu bagian ka opatna. Pamirsa sadayana Mang selaku admin di channel toleh sejanjunkeun hapunten ka pamirsa sadayana boh bilih kirang sapagodos sareng Mang tina tayangan ieu dongeng Sunda atau hiburan Kasundaan ieu nepi konten anu ku Mang dipidangkeun kanggo pamirsa sareng alo-alo sadayana di mana we ayana di mana we leungna. Harapan Mang mudah-mudahan ieu pidangan Mang tiasa janten menghibur kalbu pangmeberah kana manah pamirsa sareng alo-alo sadayana di mana we ayana di mana we leungna. Mangatuh sapados teu kolong kana waktos urang kawitan wae gelaran hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sun. Sok geura kaparayun geura mararanco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Mangatu para mitra wilujeng ngadangukeun ieu acara etang-etang hiburan pangbeberah mana carios nyambung judulna Randa Bengsrat karya Kileuksa. Gancanna carita para mitra saminggu geus kaliwat. Karmin geus bisa luntang lantung di buruan, malah mah mineng didatangan ku Harli diajak ngobrol. Lila-lila Karmin ngarasa jag-jag dadana nu ruksak geus ampir cager, da geus teu ngarasa nyeri. Dina hiji poe Karmin bebeja ka indungna yen rek nepungan ka Aki Jama bari ngalatih tuur ngarah teu titingkuheun, kubi urmi diidinan atuh leos Karmin teh ini. Sadatang-datang ka imah Aki Jama Karmin teu buru-buru unggah. Kalah luntang lantung di buruan bari alak ilik kana tangka nangka. Breh nempo nangka segede pendil bangun geus asap. Ki, nangka geus asap ki alanya. Montong siang bisi rag-rag deui. Temal Akina. Pangalakeun atuh ku Aki. Sanggeuk cara rape aing deuleu. Diap ka dieu anggur. Aing aya picaritaeun ka maneh. Ceuk Aki Jama bari tetep ngajemprak di tepas. Atuh teu wani baha Karmin tebus ka jero diuk hareupeun Akina. Kumaha cager ki? Naon sia nyanya teh? Mungkin ke aing nanya ka maneh sia. Kumaha maneh cager? Ai kuduna maneh nanya ka kolot teh kumaha damang ki? Nuhun kumaha damang ki? Alhamdulillah euy ayeuna mah. Kumaha maneh ayeuna cager euy tadu teh? Sedik deui ki kari paurna. Dari tatuna mah garing. Oh, pek atuh caritakeun ka Aki naon sababna nepi ka ngalaman rag-rag. Naon nu karasa ku maneh mangsa harita? Barabat Karmin ngabejakeun pangalamanana sakumaha nu geus diterangkeun ti heula. Sanggeus cacap Karmin ngajukeun nyaeta pamentana. Tapi itu pangalaman kuring teh kieu ayeuna kuring rek menta pelet we ka Aki, rek males pelet ka Nyisari. Nyaha make menta pelet sagaya keun naon balina oge. Manehna sina kabungbulengan, sina kasiksa batina, sina inget we ka kuring. Tapi kuring moal narima sabab nyeri hate da bohongan. Manehna teh nyiksa ku jalan lemes kitu ki. Wah salah atuh eta teh. Salah si amun aya maneh boga niat kitu teh. Hartina maneh teh lain lalaki. Tapi jalu teu boga luang deuleu. Lamun maneh hayang diakuin ku Aki, kudu boga jiwa satria. Kudu jujur jeung terbuka, teu meunang boga pikiran kitu deuleu. Ulah boga karep hayang males sabab eta teh goreng patut. Karmin ngahuleng di bejaan kitu. Sabab kahayangna teu dikabul ku Aki Jama sajongjongan mah Karmin ngahuleng. Pek we pikiran sia nyaha hade mun jelema boga karep kawas nyane. Eta teh salah euy teu hade goreng patut. Kudu kumaha tuh ki kuring teh? Antep we sabab pagawean goreng ge awal akhir bakal kanyahoan. Sarta bakal karasa akibatna ku dirina. Jadi ulang mah teu kudu boga niat rek males dangge ge aya nu bakal ngawalesna kitu. Saha ki? Cek Karmin
begitu ngarti teu aya deui iwadi Allah nu Maha Adil. Allah iraha malesna nya aya dua rupa deuleu ka hiji mungkin wae dibales ayeuna keneh salila aya di ulunya kaduana aya kemungkinan dibales jaga di alam akhirat tak kitu. Karmin ngahuleng deui bae para mitra can pati ngarti kana amanat akina. Ai manusia nu hade nu bisa ngaduakeun hade ka musuhna ceuk Ki Jama deui teu weleh-weleh mepelingan ka incuna nu geus kasohor bedegong di Cikekes mah. Wah, Ki mah mamatahan teu bener atuh kumarek bisa ngaduakeun bener lamun musuh urang pi kasebeleun. Nah, kitu teu milu sedih kitu, nempo incu disiksa deungeun. Sakieu untung keneh kuring teh hirup keneh Ki, teu nampuyak ragragna tangkal peuteuy ge. Kumaha lamun kuring nepi ka pati, nah Ki moal nyeri hate. Ih, ari maneh. Sok ngalawan wae ari dibabadahan ku kolot teh. Lain teu nya ka incu, dewek teh lain. Lain teu boga rasa nyeri tapi hirup teh hese sabab teh cukup ku ngalajur nafsu. Loba deui nu kudu dipikir dibulak-balik sangkan ucap teh jeung lampah sajalan. Oge sangkan akur jeung papagon agama, akur jeung aturan-aturan ti pamarentah. Sabab lamun nu jahat dilawan jahat bakal nimbulkeun peperangan anu akhirna moal aya keamanan. Salilana bakal silih ancam silih kakalakeun. Tanu kitu teh dipahing sarta Aki mah teu resep. Aki mah hayang nempo incu salamet aya dina jalan lempeng tur bener kitu nya. Kuring hayang salamet Ki tapi ari di kieu-kieu teh mah ku baturnya keheulaanan Ki. Sileum ge ditincak-tincak teh mah ngegel atuh komo jelema boga akal jeung pikiran. Cek Karmin keukeuh ngalawan kana pamadegan akina. Oh jadi hayang kumaha tuh maneh teh sia Karmin? Hayang pelet Ki. Rek melet saha? Nya rek melet Nyisari we sangkan kabumbulengan ku kuring. Sanggup nyari mah akibatnya? Sanggup Ki? Enggak tuh ari kitu mah. Tapi di mana isuk baring sukali aya kasulitan montong minta tulung ka Aki. Tanggung jeung rasakeun ku sorangan. Tabungan teu beunang dielingan teu beunang dibabadahan nya teh. Beres lah pokona mah sip lah. Sok lah kumaha Ki. Karmin marah mai bakat ku bungah lantaran rek dibere pelet ku Aki Jama. Nyaho babedalan Nyisari? Wah cilaka tuh nyaho Ki. Nyaho umur Nyisari 22 tahun lah kurang seutik. Kajeun teu nyaon teu nyaho ge. Ayeuna kieu mun maneh nyaan hayang melet Nyisari, maneh kudu daek puasa Senin jeung Kemis. Tah bari baca ye kalimat-kalimat teh Aki, lobana 1000 kali dina saboting. Ye lain pelet tapi keur mulangkeun pelet nu katarima ku maneh. Jadi pelet ti Nyisari bakal balik deui. Mun maneh laksana ngajalankeun pabatah ti Aki, tah tangtu bakal hasil. Kumaha kira-kira sanggup? Kiki saberat puasa-puasa gitu mah Ki. Nah, sabaraha poe puasana jeung deui ari puasa teh meunang dahar henteu. Nyamun yang puasa mah tapi ukur janari jeung magrib. Beurang mah teu meunang da lain puasa ari barang dahar mah atuh. Ari lilana 3 Senin jeung 3 Kamis sakitu. Nah, dicobaan we Ki lah, bungan nyeri hate kuring teh lah. Mana cing kalimah-kalimahna? Ke ku Aki rek ditulis heula nya. Aki Jama ngojengkang. Harita teh kapangkeng ari Karmin yang hunjar. Bari nyarane kana bilik pamon Paroman marah mai. Atuh aya nu mere jalan pikeun nalikeun pelet ti Nyisari. Malikeun pelet. Sanggeus meunang kalimah ti Aki Jama, Karmin balik deui mawa hate nu lugina. Sadatang ka imah tuluy muka kalimat teh dibaca sababaraha kali ngarah apal heula. Onok geuning apal sakieu mah lah. Tinggal ngamalkeun we muga-muga pelet si Sari balik deui ka asalna. Pek sia lah. Karasa engke mah sia nu bakal ngalangkang wae teh. Lain beungeut si Sari dina mata aing tetapi beungeut aing dina mata si Sari. Sugan we keur nutunan keplisung sabab liksung robah jiga diri aing. Puas sia lah. Moal burung kurumoy ku huut sia. Cek Karmin bari seuri sorangan. Lep kertas kalimah teh kana sakukeun bus ka imah. Goledag dina palupuh gogoleran bari ngapalkeun kalimah teh. Panon poe beuki ngulon panasna mimiting urangan, malah akhirna mah ampir adek kana mun-munan gunung, cahayana semu beureum semu koneng. Dina kaayaan kitu Mang Seno jeung Biurmi geus baralik ti pagaweanana. Malah harita geus rengse nanaon. Harireureuh bari ngadagoan wancina magrib, harita tiluan ngariung ditepas Karmin geus ngarasa jagjag cara biasana.
Kumaha cek aki temin, Mang Seno mimitinanya. Dibere pelet pak, pikeun mulangkeun pelet si Sari. Terus dipecahkeun atawa acan. Acan kewe, poe Senin mimitina ieu mah kagok. Oh, syukur atuh pek diajar ngurangan dahar. Cek paribasana kuru cileuh kentel peujit. Ngarah aya mangfaatna sabab mun urang boga kahayang kudu daek kuru cileuh kentel peujit, ngarah kuat din jiwa jeung batin. Cek Mang Seno nya tujuan kana niat nu jadi anakna. Sanyana mah kuring teh satuju mun si Karmin kudu masang telet. Lantaran bakal manyangkeun urusan. Matak susah ka hareupna, padahal mah antep we urusan batur mah teu kudu dilawan barina oge. Cek di Urmi dari anaker. Nyakeun bae ieu mah sina diajar ngarah karasa yen berjuang teh hese. Bandungan we ku urang. Nah kumaha hasilna? Mang Seno tetep ngarojong kana paniatan Karmin. Atuh Karmin beuki gede hate sabab di hatean kudu jadi bapana. Barang keur gunem catur kitu jebul aya nu datang hiji kolot meuni ginding. Dibarengan ku Harli atuh nu tiluan colohok lantaran sidik pisan nu leumpang teh muru ka imah Mang Seno. Assalamualaikum. Kisah mah uluk salam ku pribumi dijawab meuni bareng. Atuh Karmin teh curing hak sabab ayeuna sidik nu datang teh Wadali. Lujeng sumping wa mangalingi wa ceuk Karmin. Nuhun ujang. Kumaha daramang? Wadali unggah tuluy munjungan ka Mang Seno. Tuluy kabi Urmi jeung Karmin kitu di Harli. Manehna ge sasalaman geus kitu gek Dariu. Ke itu nu ti mana teh asa anyar pinangi. Mang Seno mencrong ka Wadali nu memangna teu pati wau. Ih bapa mah pan ieu nu sok diobrolkeun ku kuring teh nya ieu pisan Wadali teh. Nu rek ngical peuteuy teh Karmin harita para mitra. Miheulaan nerangkeun maksudna masangkan bapana buru-buru nyaho. Oh, jadi ieu teh Wadali. Nu atuh lah. Hapunten abdi kirang hormat tidak puguh rumaos acan kena. Sawios mang teu naon-naon. Kumaha jang Karmin teh damang? Sabab aya bejana bet cilaka tina tangkal peuteuy cenah. Wadali harita neuteub ka Karmin nu diukna ngarendeng jeung Harli. Alhamdulillah wa ayeuna teh tos tiasa lundang lantung. Malima tos tiasa nganyang ka akina, tatuna tos teu nyeri cenah. Mang Seno marah mai bunga. Ya syukur atuh ari kitu mah puguh, wa teh lain teu inget, lain teu hayang nempo. Tapi wa teh raripu wae nu akhirna mah ka dieu teh nempo. Teu nempo-nempo acan, tah ayeuna kakara aya waktu bari sakalian nempo kasuan kitu. Atur nuhun wa abdi ge reug-reug dilongok ku wa teh ceuk Karmin. Nganya kitu ujang lengoh wa teh nempo wungku teu bisa barang bawa. Malah datang ka dieu teh bari mawa kasusaheun jiga nama sabab harapan ujang teh samar kana laksana. Nah kumaha wa? Karmin reuwaseun malah inung bapana ge sarua ngarasa reuwas. Kieu ujang. Wa teh lain teu inget kana janji, lain rek udara tina Subaya, lain lancalin ciluncat mulang ingkar tina tali gadang. Tapi dalah di kumaha atuh da peuteuy teh kaburu kolot nya kapaksa we dijual ka batur sabab wa teh geus ngadenge beja yen ujang teh kalah cilaka. Ari rek didagoan heueuh da cantang tu waktuna atuh. Nu gering teh teu puguh iraha-iraha cageurna sedengkeun peuteuy beuki ngolotan. Malah geus loba nu harideung tah kulantaran kitu kapaksa dijual ka batur ku wa teh. Cek Wadali sasadu ngarumasakeun teu satia kana janji. Oh urusan peuteuy wa ulah jantan emutan walah sawios najan dicalakan sanes ge. Mari abi mah bujang-bujang inget kana peuteuy mikiran ka sakit ge matak lieur ieu teh. Keun wae walah ulah jantan emutan wa, abi ge moal naon-naon. Nuhun wae tos jantan artos mah. Karmin sadar yen eta teh lain sasaha nu lain lain batur nu salahna tapi ka aya nu maksa kudu kitu. Oh jantan kitu lalakonna teh wa. Nya sawios atuh da puguh pun anak teh kalah cilaka. Kena ku pangawasa batur teh cek Mang Seno. Nya nuhun atuh ari sami-sami sadar mah. Sabab satadina mah wa teh hariwang bising jan Karmin lagi janji. Tapi ayeuna aya kecap kitu atuh nya nuhun we katarima pisan ku ua. Ngan ayeuna ua teh jadi kanasaran akeun aku pangawasa saha atuh ejang Karmin teh. Darak-dak Mang Seno nyaritakeun lalampahanana. Lalampahan Karmin nu kakeunaan ku parabun ti pihak Nyisari. Barang cacap nyaritakeun eta cakakak Wadali seuri. Kutan teh nepi ka kitu nya ujang. Karunya teuing si horeng teh aya buntutna nya. Nah, atuh teu dibikeun we ka si Mirja, apa si Mirja hayangeun ka Nyisari lain.
Mohon wadah si Mirja ge hayangeun teh. Tapi ari maserahkeun mah lah moal abdi teh da Nyi Sari ge lain milik abdi. Mun si Mirja aya pikir kadua leutik ka Nyi Sari nya kudu menta we ka bapana. Oh bener pinter ujang. Keun bae urang bejakeun ka si Mirja sangkan manehna ngadatangan ka kolotna Nyi Sari. Mun Nyi Sari geus kawin ka si Mirja tangtu moal ngagoda ka ujang. Wadali ngartieun kana masalah nu disanghareupan ku Karmin. Satuluyna Wadali jeung pribumi uplak ngobrol sagala dicaritakeun. Teu jiga-jiga anyar pinanggih malah akhirna mah Mirja ampunten bisa nepungkeun babarayaan sabab nu ngobrol teh dibarung ku panca kaki silih beberkeun jujutan kalawan kulawargana masing-masing. Para mitra kaum dangu samemeh dur magrib Wadali amitan leos baralik ngajugjug heula ka Imah Harli. Ari Mangseno jeung Bi Urmi patinggal leos kacai rek abdas. Ngan Karmin nu ngahulang bae teh keur mah kedul kana salat hese pisan diwarah. Lila-lila Karmin ge cengkat bus ka kamarna goledag ngagoler dina ranjang. Panon kucap kiceup neuteup lalangit ari pikiran kumalayang kana kajadian geus kaliwat. Kacipta deui basa manehna nyorosod tina tangkal peuteui. Nu akibatna dadana ruksak. Lenyap hatena lumenyap ras inget pun harita ti bebeut kana batu. Tangtu tatuna leuwih parna. Sakitu mah untung keneh ukur nyorojod sarta nu ruksak ukur dada jeung bujur seueur. Mun kieu carana mah tetela si Sari teh telenges. Magar teh nyaah jeung cinta ka aing tapi nyatana bet nyiksa ka aing. Keun sia dilawan ku aing mah da geus boga pakarang aing ge. Ceuk hate Karmin. Ngageremet hayang geura males ka Nyi Sari. Kaayaan beuki peuting di luar meniti iseun nu kadenge ukur sora jangkrik. Sakapeung kadenge sora daun awi anu seah katebak angin. Dialokan ku sora cihcir anu disarada sakali-kalieun disada sakali-kalieun. Ari Karmin tungtung namah ti brasare lamunan pinah ke alam impian. Dina impian patepung jeung Nyi Sari ngan anehna. Dina impian teh para mitra hirup rukun sauyunan meni asanya geus laksana laki rabi. Rumah tangga kalayan ayem jeung tentrem hanya ka dina impian. Cagtuna heula kaayaan Karmin jeung indung bapana ayeuna urang caturkeun deui Nyi Sari nu aya di lemur Campaka. Harita teges ampir saminggu gawenangan ngadaweung dina Bang Barung. Tara daek digawe, tara daek ulin malah mah kana dahar ge suda. Matak bingung pikeun kolotna. Ari sabab rai poe teh ngahulang bae ukur pindah liuk dina Bang Barung kana kursi. Hal ieu jadi bahan pamikiran pikeun Mang Ading para mitra atuh sanes ieu. Tadi mah salah atuh Mang Seno sanes Mang Seno Mang Ading. Mang Jaya Mang Seno Mang Ading si oreng. Ha ieu para mitra namah pikiran pikeun Mang Ading. Harita teh jeung Bisari jeung Bisar mah. Oh laras para mitra Mang Ading mah bapana Nyi Sari, ai Mang Seno mah bapana Karmin teh. Nah ieu Mang Jaya nu lieur. Mang Jaya nu lieur ya para wargi sadaya aduh ampun nepi ka kieu ya. Mangga urang teraskeun supina kapelet ya Mang Jaya. Aduh siga nu kapelet ieu lieur para wargi sadaya mangga urang teraskeun. Sanes kapelet melet het ieu mah. Seueur melet het ieu para wargi mangga urang teraskeun. Ha ieu jadi bahan pamikiran pikeun Mang Ading jeung Bisar mah sabab anak cikana bat ngalaman kitu. Lila-lila teu tega nempo anakna hulang jentul akhirna Mang Ading jeung Bisar mah satuju rek nanya ka anakna. Terus duanana nyampeurkeun ka anakna gek dariuk dina kursi. Sari cing ka dieu lah sakeudeung. Ulah ngadaweung wae dina Bang Barung matak nongtot jodoh. Kitu ceuk Mang Ading atuh ret Nyi Sari ngalieu. Tapi teu nemalan da tetep bangun alung. Jung nangtung sarta nyampeurkeun ka kolotna. Nyai kunaon atuh bat hulang jentul wae mikiran naon nyai teh? Bisar mah miheulaan nanya. Harita teh para mitra da pugu geus teu sabar hayang geura nyaho kana naon-naon nu dipikiran ku anakna. Nya nyai bapa teh ngahajar rek nanya ka hideep ari sabab ditilik-tilik ku bapa geus ampir jajeg saminggu. Pagawean hideep ngan hulang jentul wae. Kana dahar sudah, kana gawe teu rancage, kana ulin jadi anti. Bet kalah karesep ngaringkep di kamar. Cing atuh ulah kitu, sabab budak ngora teh kudu berag, kudu gumira, itu teh matak jauh rejeki. Ari kitu mah teh ayeuna geura wakca balaka ka bapa. Naon nu dipikiran ku hideep teh? Mang Ading mencerong ka Nyi Sari, tapi Nyi Sari kalah kengeluk tungkul can wani ngedalkeun eusi hatena. Ulah asa-asa nyai. Majeng bapak moal naon-naon malah mah atoh pisan mun hidup daek balaka kanu jadi kolote. Nya budak teh bet jadi kitu ngomong kadinya tuh Sari.
Mima ijem milu nyarita bari nyamperkeun ka tepas gek diu. Da abdi mah teu kuna naon. Teh Nyi Sari hampir teu kadenge. Bapa ge nyaho, hidup teh teu kuna naon. Sabab jag-jag henteu gering, sehat teu katarajang ka sakit. Tapi naon sababna bat nguyung kitu? Mun aya kahayang, hayang naon? Mun bingung, bingung kunaon? Mun sedih, sedih kunaon? Sok caritakeun ka bapa. Nyi Sari canemalan keneh bae. Kalahkah beuki ngahulang siga anu loba pikasieun. Ma ijem jeung Bisar mah carolohok bengong nungguan jawaban ti Sari. Tapi nu ditanya ukur ngome tungtung baju teu nemalan. Mikiran si Karmnya harita teh para mitra. Teu nemalan para wargi saur bisa Masar mah nyarita. Masih keneh nuju ngabandungan acara hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda di channel ieu, channel Sunda Pituin anu ku Mang didamel khusus kanggo pamirsa sadana sareng alo-alo sadana anu mika cinta mika resep kana hiburan Kasundaan yang mangrupakeun dongeng Sunda. Hatur nuhun kanggo perhatosanana, hatur nuhun. Bewara oge kanggo pamirsa sadana boh bilih anu hoyong silaturahmi ka channelna Mang Jaya, mangga parantos disayogikeun ku Mang di link deskripsi, kantun diklik wae engke bakal dicandak ka channel YouTube-na Mang Jaya official. Engke di ditu tiasa silaturahmi sareng Mang Jaya sareng dongeng-dongeng anu sanesna di anu seueur jenisna. Sakitu penginten pamirsa, mangga ulang lajengkeun dongeng anu digarap ku Mang di channel ieu. Dina judul Randa Bengsrat di juru dongengan ku Mang Jaya, ieu dongeng karanganana Ki Leuksa. Sok kagedah parayun geura maranco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung ah. Eta mikiran si Karmin maneh teh Sari. Bisar mah keheuleun. His, ulah wakauras teuing atuh manehna. Keun sina mikir heula. Sababari tereg teuing mah goreng patut moal bener ngajawabna. Mang Ading leuwih wijaksana ngarti kana kaayaan nu jadi anak. Sedengkeun Sari ngadenge ngaran Karmin disebut tebet ngalenyap. Da pugu eta pisan nu jadi sababna beurang peuting inget wae ka Karmin anu geus janji rek satiasa tuhu. Tapi buktina teu elol-elol. Da teu sabar kuring teh kawas ngobrol jeung Arca. Cik atuh geura nyarita Sari, da maneh teh geus bisa ngomong. Bisar mah kalah kabeuki keheuleun. Tungtungna Nyi Sari ngawani-wani maneh wak cabalaka ka inung bapana. Ma oge bapa. Nya sok geura carita kumaha atuh ieu teh? Abdi teh bade terus terang we ka emak sareng ka bapa, tapi muga-muga emak sareng bapa teu rengat mana. Bilih pamadegan abdi teu saluyu sareng pamadegan sepuh. Nya pek caritakeun heula. Na kumaha karep hidup teh? Kieu Pak abdi teh geus teu sabar hayang geura menak wartos di Kang Karmin. Naon nu janten margina pangna anjeunna teu aya wae sumpi. Nah teu damang atanapi leres-leres teu suka ka abdi. Tah kumargi kitu pami bapa ngawidian mah urang susul we ka lemurna. Da moal burung kapenak, ceuk Nyi Sari blak-blakan rek nyusul Karmin ka Cikekes. Atuh puguh Mang Ading mending ngagurubug bakat kureuwas da teu panuju ari kudu nyusul-nyusul lalaki mah teu pantes awewe nyogrog-nyogrogkeun maneh. Jadi nu dipikiran beurang jeung peuting teh soal eta. Mun bapa margi abdi teh teu wantun jalir janji, teu wantun hianat ka Kang Karmin. Datos janji pasini bade satia. Tapi Kang Karmin teu tiasa diusabaran. Beuki dieu kalah beuki ngampleng taya beja-bejana acan. Tak ieu nu dipikiran ku abdi teh mah oge bapa. Be. Tapi ka kitu, nah eta pikiran teh. Si kumaha pamadegan maneh sarma? Mang Ading kerung bingung mutuskeunana. Teu panuju, ngerakeun kudu nyusul-nyusul lalaki ka ditu mah. Nah kawas nu eueuh deui lalaki. Nu teu datang mah geus we teu kudu dipikiran barina ge kariweuh-riweuh. Jawab Bisar mah tandes. Satuju memang ngerakeun mun nya teh mah nyusul ka Cikekes. Ayeuna mah cicing we di imah. Teu kudu mikiran lalaki anu kitu patut jeung deui nyusul-nyusul ka mana da urang mah can nyaho imahna. Karek nyaho lemurna wungkul era mun kuduna nanyakeun mah siga nu teu boga harga diri. Nyi Sari ngahuleng para mitra dijawab kitu kudu jadi kolotna. Hatena beuki peurih asa teu boga keur pamuntangan.
Tungtung nak teu daek deui nyarita batin ceurik balilihan jumerit nyamat-nyamat Karmin. Ayeuna mah kieu we Nyai, urusan Karmin ulah dipikiran deui. Keun bae da engke ge ari butuheun mah moal burung datang. Bapa ngarasa yakin awal akhir manehna bakal inget deui ka hideung. Tak kitu sarta bakal manehna norojol ka dieu. Sok bapa mah lain naon teh nyarita tama bau sungut. Tak kulantaran kitu omat ulah rek kulang jentul teu puguh. Sabab eta laku lampah teh teu hade bisi hidup hayang nyaho mah ngalamun teh goreng patut sabab sarua jeung ngosongan jiwa. Lamun jiwa urang kosong engke bakal aya eusina dieusian ku setan. Mun jiwa urang geus kaasupan setan bakal poho kana bener, bakal poho kana kahirupan wajar. Nu akhirna mawa kana jurang kacilakaan. Tah kitu amanat ti bapa omat kudu diingetkeun. Bener sari ulah rek ngalamun wae hirup teh. Mage ngarasa yakin yen si Karmin teh awal akhir bakal datang ka dieu. Mang Ading jeung pamajikanana para mitra sadaya saha teh duanana matak ngaruntagkeun kana hate Nyisari. Sabab eueuh nu satuju kana kahayang Nyisari sedeng mah ijem karunyangeun ka Incu pok nyarita. Yeuh Nyai geulis Incu nini. Arinya mah inget we kajang Karmin taya salahna najan rek disusul oge tapi ulah kaciri teuing. Kudu bisa nyumput dinu caang. Kumaha we carana masangkan hasil nu dimaksud tak kitu Nyai. Wah, mama sok mapatahan teu bener ka budak teh. Montong, kuring mah teu panuju awas mun indit. Mang Ading ngancam atuh beuki susah we Nyisari teh manehna teu hayang ngomong deui. Jung Nyisari cengkat bus ka kamarna geblug mebeutkeun maneh kana kasur. Tipe pereket nahan piceurikeun damun teu inget kana kaayaan mah. Hayang ceurik lolongseran hayang sasamat ka buah hate, tapi ukur jumerit jeroning ati nahan rupa-rupa perasaan. Para mitra kaum dangu, Mang Ading jeung Bisar mah ngaharuleng taya nu daek nyarita. Kulawarga nu tadina ayem tentrem ayeuna harengheng ku urusan budak ngora. Hate Ading jadi honcewang bisi anakna kabawa ku sakaba-kaba, bisi matak jadi mamala. Barang keur ngahurleng kitu jebul aya nu datang hiji jajaka ginding naker. Ngajingjing bongsang bangun ampeg. Atuh Mang Ading para mitra jeung Bisar mah meuni colohok bengong. Ngancan ngarti kana tujuan kisemah, duanana taya nu nyarita ukur neuteup ka eta jajaka. Assalamualaikum, pokna uluk salam bari mangut ku Mang Ading jeung Bisar mah dijawab. Aratoheun semah kalacat ungah bari pokna. Hatur punten abdi teh kumaha bantu nu meungeus ka ibu sareng ka bapa jalan aya kaprayogian nu kalintang pentingna ieu teh. Atuh hatur lumayan kanggo leuteun. Kituna teh bari nunjuk kana bongsang. Nu pinuh ku bangsa bumbuahan jeung kueh-kueh ti kota. Kedah kitu para mitra. Nganyang ka calon mertua. Aduh, masing tadina kekepehan ge atuh sering-sering model kieu mah model ieu Mirja. Lah, geura mah ngakuat teraskeun para mitra. Oh, mangga ujang aya naon kitu? Mang Ading bangun bingung rek narima sema. Ras inget kana kajadian nu geus kaliwat yen manehna kungsi ngusir eta jajaka, sabab eta jajaka tayalian iwati Mirja. Langkung ti payun abdi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Rehna abdi dipasian waktos kanggo sumangem sareng bapa kali ibu. Atuh kaduana ngahaturkeun nuhun oge ku ayana bapa sareng ibu kersa nampi kana kadongkapan abdi kantos bakal ngarepotkeun. Mirja malapah gedang nyaritana sabab inget kana waktu nu geus kaliwat teu hayang dua kali gagal. Muhun yaktos kahartos ku Mang oge jang. Lajeng aya naon mak sarujang teh atuh? Mang Ading beuki panasaran. Abdi wingah parantos gasik ditampi enggal dipariksa. Ieu teh hiji tawis yen pribumi jalmi berbudi ngartos kana tata krama kersa ngajinan ka semah nu bakal ngahesekeun kana boga imah. Mangkaning alah sapunten we nu kasuhun abdi teh kumaha bantu meungeus ka ibu sareng ka bapa jalaran kapaksa ku pangabutuh nu tangtos ieu pangabutuh teh ageng mangfaatna kanggo bapa. Nyapek pok atuh geura prak geura wakcakeun aya naon atuh ieu teh. Mang Ading kawas nu beak piomongkeun ukur ngahaminan ka semah. Kieu bapa kitu deui ka ibu. Abdi teh sadar pisan yen abdi teh jalmi laib hinangeun batur margi rumaos tuna harta tuna harti. Estuning taya areheunana da leres atuh. Abdi mah teu gaduh naon-naon iwati gaduh kahayang. Atuh salajengna abdi sadar sarta abdi emut yen abdi teh kantos dipiwarang wangsul ku bapa sang ibu. Ieu teh hiji tawis yen abdi teu kaanggo nanging
Tapi pun ampun paralun, abdi teh sanes ngaheureuyan, teu aya maksad ngalelece ka bapa sareng ka ibu. Dongkap ka dieu teh sanes bade maksad awon. Ku kituna sateu acan abdi medar pamaksadan sih nedasi hapunten anu kasuhun. Bok bilih ku dongkapna abdi mata keruntik galih rengat mana. Janten emutan ka kasadayana mah sakali deui hapunten anu kasuhun. Cek Mirja. Masih keneh can pok harita teh maksudna mah puguh we Mang Ading jeung Bisar mah gregeteun. Hayang geura nyaho kana paniatan sema. Yeuh Ujang, ulah loba teuing kakawena atuh langsung kana pokok pangkana. Da ieu mah lain mantun. Aya perlu mah geura pok caritakeun kumaha jeung rek aya naon pangna Ujang ka dieu atuh. Hatur nuhun, abdi bingah liwat saking nanging nah kalapatan abdi nuti teh tiasa dihapunten tapi henteu dihampura lahir batin. Nuhun. Taina abdi bade wakca balaka ka ibu kali ka bapa supados enggal ka mana. Sarta enggal di manahan saperkawis abdi teh seja nyangakeun silaturahmi, seja ngaitkeun tali silaturahmi anu salamina kedah nganteng di antawis umat manusia. Atuh kadua perkawis nyangakeun salam kawilujengan kanggo bapa sareng ibu. Kitu deui ngisari pangna abdi dongkap ka dieu teh. Nyaeta bade nanggung maksud ngeman maksad. Seja ngadugikeun hiji tawis kadeudeung ti abdi manawi bahan katampi. Tadi ge ku abdi tos disanggемkeun abdi teh jalmi laib tuna harta tuna harti teu aya araheunana. Nanging abdi teh teu tiasa ngabobodo diri pribadi dari henteu ge tetep nya di lain-lain ge tetep kadinya saleresna abdi teh saja ngiring mikanya ka tuang putra. Manawi teu acan anu nyangking teu acan aya ti sisi sang ti gigir. Tah kitu maksud utami teh Bapak. Cek Mirja. Mani teu euleum-euleum para wargi sadaya. Nyaritana sabab geus diiker-iker ti anggana. Horeng Mirja teh rek menta nyisari ti kolotna. Sabab geus minang beja ti wadali yen kudu kitu carana. Atuh sajongjongan mah Mang Ading jeung Bisar mah teh ngaharulang bae siga nu baluweng mikiranna pijawabeun anu merna. Sabab ayeuna mah teu bisa gagabah da Mirja ge ati-ati pisan dina ngomongna, beda pisan jeung ti heula. Kumaha tuh mun geus kitu apana? Cek Bisar mah. Kekelanan ibuna urang teh teu bisa kejot borosot. Teu bisa gagabah dina ngajawab sabab perlu pamikiran nu lantip. Butuh waktu nu cukup pikeun mutuskeun anak. Kahiji anak urang teh keur boga kasusah sabab mikiran kahiji perkara. Atuh kaduana niat Jang Mirja ge kudu dijentrekeun heula na kumaha nu sanyana. Sabab ari basa ngiring mikanya teh cantang tujuan kadinya buat teuing aya niat sejen. Buat teuing beda tafsiran. Jeung urang mah tah kulantaran kitu kekelanan urang pikir heula jawab Mang Ading antare sabab manehna ge ngarasa susah. Naso heula para mitra. Harita Mirja nyarita deui. Laras Bapak mugi sing apik sareng waspada. Ulah gampil percaya ka jalma saliwat margi ku abdi ge kahartos anu saya omongna cantang tos saya maksudna. Nu amis budina cantang tos saya atina. Abdi ge rumaos seueur keneh kakirangan mangga ieu mah nyangakeun kantun ngemut anu langkung paos. Cek Mirja. Siga geus hayagi keur pijawabeun kawas geus makal ti imahna keneh. Lain kadinya los na Ujang da mang teh teu rumasa curiga ka Ujang mah. Teu gaduh sangka anu lain-lain nyanggem kitu sotenan hayang jentre heula. Nyaha niat Ujang teh leres-leres atawa ngan saukur saulineun. Upami bade leres-leres tangtu kumang rek dibadamikeun sing apik tapi lamun sakadar saulineun moal teuing dilayanan kitu maksud teh Ujang. Tapi ditaros eta mah abdi teh langkung saya dipentas sumpah. Mun abdi kudu sumpah kudu nyebut demi anaon. Nu sakinten tiasa dipercanten ku bapa san ku ibu. Nah, kersa ikrar sumpah pada sumpah teh berat. Upanya tadi punut ku bapa abdi bade nerunan sumpah. Abdi mah teu sieun ke akibatna, margi maksad abdi leres-leres. Yang ai sabenerna mah sumpah teh berat. Yeuh, berat eta teh. Ulah sumpah. Kajaba lamun dipenta ku hakim ari sabab sumpah teh ulah samarangan. Mun salah kecap matak balai, mun Ujang rek sumpah ulah nyebut ngaran sejen. Lian ti jemat-jebat jenengan Allah, mun rek sumpah sebut demi Allah. Tapi kitu kelanan ke
Lamun dipentaku hakim ari henteu mah ulah gagabah ujang kana eta kekecapan teh. Cek Mang Adi ngajentrekeun urusan sumpah. Pamicarana kitu mah abdi ge bade sumpah demi Allah. Abdi ge percaya ka Allah. Nah ngan rumaos kana salat teh balang bentong. Da tarasa kapeung malah lolobana mah cara kitu. Nanging sanaos kitu ge sanes hartosna ngabaekeun kana kewajiban. Ngan tiasa ngalakonan sakumaha mistina ta ayeuna kedah kumaha tu abdi teh atuh supados maksud abdi dipercaya ku Bapak. Para mitra sadaya jami model mirja kieu mudah-mudahan para mitra janten jami anu sae katungtungnakeun para wargi sadaya kitu. Ieu cenah sok belang bentong teh mudah-mudahan ke mah ulah para wargi sadaya. Mudah-mudahan atuh. Mangga urang teraskeun deui. Mang Ading kasedekeun teu bisa naon-naon deui kitu deui bisar mah ukur ngahenen bari ngabandungan anu ngaromong. Cing sebutkeun naha nya leres-leres ujang teh boga tujuan kadinya. Leres moal ngaheureuikeun abdi mah. Nuhun ari kitu mah dupi nu dimaksad bade ngiring mikanyaan naon hartina. Hoyong hirup sasarengan we sareng tuang putra bade diajak sapapait sama manis. Babarengan dina hirup rumah tangga coagna mah tuang putra bade didamel pamajikan ku abdi tak kitu Pak. Mirja geus teu asa-asa ngabejakeun sabab geus buleud hate ti imah keneh. Waktu naseep di para mitra ieu mah. Dicekapkeun heula dugi ka dieu pamirsa sadayana alo-alo mang sadayana dongeng Sunda nu judulna Randa Bengsrat. Insyaallah urang pajeng di enjing manawi urang sadayana masih keneh kumelendang di alam dunia, masih keneh di pasian kepercantenan amanah yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Timang selaku admin bisa jadi hapunten segala kakirangan dina ngupload dongeng-dongeng anu ditayangkeun di ieu channel Sunda Pituin. Mudah-mudahan harapan mang ieu tiasa nya dongeng tiasa jantan panghibur kalbu, pangbebedah kana manah pamirsa sadana, tiasa tujuan utamina ngalestarikeun kebudayaan Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Sakitulan dikapiatur ti mang undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.